Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abadina wengi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneuh hanca tangtosna ge anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca. Kumwae kasadayana kanca-kanca Abah, wargi-wargi Abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan, yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka harita oge nguralna mah cacan leungit. Ngan ieu mah maksakeun indit teh awahing ku geus teu kuat nemongkeun beungeut. Pang-pangna mah ngarasa era we ku jangdana oge nambah-nambah sabel mireung pepetanana ki Badra kalah kabere gegehna we kaos nu heueuh jago teu euleum-euleum. Keur waktu tadi mah omonganna teh harus naker goong nabeuh maneh. Ari dina pruungna makalangan bet kalah ka ngoyopos teh pisan hojahna. Duy kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana sadatangna ka Cipancar, andi terus we ngadedempes di imahna Ki Sahudi. Bari pikiran ruwet, pajejet, teu beda we ti bola kusut, pangaruh hate nu cus-cos karitu ka dieu. Dirobeda ku hal-hal anu lain deui matak ngabingungkeunana. Ras ka Nyi Tarsiah nu keur kakaburan, mangka-mangka keur kakandungan, plang les, daya beja-bejana acan. Leungit tanpa lebih, ilang tanpa karana teh sanyana. Matak hariwangna teh sok sieun luas ikhlas bibilasan. Ngaran-ngaran awewe deket deuleu Pondok Lengkah. Ari kabisa ngan ceurik. Dina deukna sagala pugag, sagala buntu teu bisa ngungkulan kana katunggaranana. Sok teu mustahil. Upama manehna teu nepi ka poho kana dirina. Ngaleungitkeun karudet hatena teh antukna mah make jalan sasar poho ka pangeran. Ras diinget ka Bahrowi anu geus dianggap satru kabuyutanana. Maksudna deuk males pati teh masih keneh tacan kalaksanakeun. Padahal kasempetan mah teu kurang-kurang. Manehna geus aya sababaraha kalina bantrok. Ngan nya kitu teh awe aya halangan harunganana teh. Bakuna mah hahalangna ku si Jaka anu teu kurang-kurang matak nimbulkeun pugagna pamaksudan. Kamari oge waktu kajadian dijang kurang. Lamun teu ras ka si Jaka mah perlu pikeun dibawa ka hujung Bahrowi teh. Tangtu kumanehna terus diobrot moal dibere kasempetan pikeun mabur. Ayeuna katambah deui ku datangna Nyi Euis ka Cipancar. Sanajan bener geus lain-lainna deui. Tapi teu burung we hatena make nyeredet barang manehna ngadenge beja ti bienah. Komo bari jeung diimplik-implikan. Cenah kaayaan Nyi Euis teh ayeuna kacida ruksakna. Awakna ngaran kebong teu beda we ti rorongkong. Kawas-kawas nu ngalang layum gering nangtung.
Sanajan ku biena teu dicaritakeun sabab-sababna, da geus tangtu moal nyahoeun naon sababna nu mata kaayaan nyeuis sakitu ruksakna. Tapi ku ani geus bisa dipaparah kalawan moal mengpar tina sangkaanana. Nyeuis teh tangtu nguluwut hate, ngaran-ngaran boga salaki kanu lain kahayangna, ulah-ulah hatena mah terus-terusan mika inget ka dirina. Anu saban usik malik malah beunang disebutkeun saban ngarenghap teu weleh ngarobeda sarta jadi buah pikiran salawasna. Ku kitu teh mah teu jauh tina rasana pribadi. Andi oge nya kitu pisan. Dijanglar-janglarkeun oge keukeuh we ebreh ngalangkang. Pasemon mesum alatan ngemu katineung. Gambaran nyeuis tara leupas tina kongkolak ngalangkang na bibir panon, reup peureum anger kadeuleu, berai beunta tetep karasa. Dina panyipta sumarambah dina bayah, lengket masket dina hate. Sakalian ngaran nyeuis kadenge disebut-sebut jajantung ngadadak motah teu beda we tinu diendagkeun ngoyageun dada nimbulkeun hese ngamekan. Komo mun Andi seug mireungeuh kumaha jirimna nyeuis ayeuna, piraku tengah las ngarakacak. Lantaran ayeuna mah geus kacida pisan robahna. Bubuden baheula geus musna tina baruga. Anu kari ayeuna ukur kulit pamungkus tulang, arang kebong, jeg we rorongkong. Kanjadang hiji mangsa keur waktu Ani cenekul di dapur, diuk dina jojodog. Panon anteng neuteup kaluar ngaliwatan lawang dapur anu ngagemlang. Lantaran pantona teu ditutupkeun, harita teh mentas nampolan suluh bet hoream cengkat. Lantukna terus we ngajentul. Nyawang lawang nu banglas kasusukan anu tepung gelang jeung galeng kotakan. Bedituna mayak pak pasawahan anu keur majeunna enai pibuateun. Bet jadi rusras nimbulkeun kainget kasuat-suat mangsa ti heula jaman ulin samana jeung si manehna. Sok rajeun ayang-ayangan mapai galeng nu mentas di pibuatan ngarajarami keur tataleotan. Berai kajadian waktu keur ngabedahkeun balong. Nyati harita mimiti wanohna bener jeung nyeuis teh lebat. Waktu nyeuis diganggu kujang Husen ditamakan balong. Surungkuy deui. Mangsa paduduaan peuting-peuting handapeun tangkal buah di kebon Pak Haji gigireun imah. Kadenge deing hakna sarta karasa teisna cipanon nu nyelecep maseuhan dada. Pangakhirna waktu peutingan imah Pak Haji Sobana dijorag ku komplotan si Jakalara. Nyeuis teh harita teu sirikna mani montel, ngarangkul bari muntang ti pepereket. Karasa heabna napas nyeuis haneut hareuy-heuy maduk kana kulit beuheung. Ayeuna mah geus lain-lainna deui. Manehna geus dipeboga deungeun. Ngan bejana cenah ayeuna teh kacida pikawatireunana. Andi ngagerentes di jero hatena. Ngabarengan renghapna napas anu jero sarta berat. Gambaran nu peungas harepan bari panon teu leupas mencrong lawang nu molongo. Punten. Kadenge dihareup aya nu pupuntenan, gebeg. Les jirim-jirim nu nembongan ngadadak laleungitan. Gancang manehna cengkat nutupkeun heula panto dapur. Geus kitu kojengkang manehna ka tengah imah. Langsung nguruk panto hareup. Ari brae teh dibuka. Mana horeng Mad Tasim geus manco we dana golodog. Ai emang geuning. Mangga carik. Andi giak naker umakuna. Mangga jangan di. Ieu kalarsan we nuju di dieu geuning. Mad Tasim api-api nu can nyaho. Padahal mah geus menang beja tadi ti Adria. Yen Andi aya di Cipancar. Ieu sababna nu matak manehna ngahajakeun datang ka imahna Ki Sahudi. Sumohon mang.
Cacan lami di dieu ge. Andi bari ngajewang samak sulam, baru diamparkeun gek duanana dariuk pareup-hareup. Sisinan tenen geuning mah. Andi nyarita deui bari neuteub ka Mad Tasim. Hatena rada oge ngarasa kaget kadatangan ku Mad Tasim teh. Mang we Andi. Sakantenan ka dieu ka Cipancar. Bupit Tuang Rama nuju angkat ka mana ya Andi? Nuju angkat-angkatan. Mad Tasim saterusna nanyakeun ki Sahudi. Tacan uih mang nuju milari dagangan. Pun bibi mah panginten nuju di Pak Haji keneh. Tadi teh dihiras nutu. Leres tuang ibu mah. Da tadi oge tepang di bumina Pak Haji Sobana. Emang teh mulih ti Pak Haji Sobana gitu. Andi nanyana bari ngariuk kaget. Semuanya Andi. Pugu mang teh wangsul nganterkeun putrana. Nganterkeun putrana? Sama jangdana. Andi beuki kaget. Breh dina paneteupna mani nanceb teu ngicep-ngicep. Semua jangdana. Nah kumaha kitu mang? Nyata Jang Andi. Jangdana teh ributan di Kadungora sareng budak ngora pantaranana. Repot oge. Da puguh bolos torong naker geuningnya. Nya kumang tadi cegah we. Margina bade teras disiksa. Nah atuh beut jadi ngagapluk ka emang. Malah duwi ka dihurupna kuduaan. Ngan berkah. Kitu tah Jang Andi. Kalaresanana teh duanana tiasa diperuhkeun. Dugi ka ngaraleosna ninggalkeun pakarangan. Mung teh jangdana matak hawatos. Nya teras we kumang tadi anterkeun ka bumina. Kutan. Sareng urang mana ributan teh mang? Rumawi Jang Andi. Sanes sareng mulian. Sareng Jang Husen. Sareng Jang Husen? Ya piraku mang. Ani bangun teu percaya. Semuanya Ani. Mah we terangna teh bieu we. Mari jangdana sabarakana terus terang ka Pak Haji. Nantina perkawis naon mang? Ini asa teu kahartos pisan. Jang Andi. Jang Husen teh kapendak nuju bego we sareng istri kukutanana di Kadungora. Santeun atuh jangdana teh panginten teu raos. Da ku kitu teh mah maklum. Mad Tasim rada asa-asa deuk neruskeun caritaanana teh. Pogo ayeuna mah geus ngarti yen nyeuis teh urut bebenena Andi anu teu kalaksanakeun kauntung tipung katamang beas lantaran kaburu direbut ku Jang Husen. Kutan teh notorogan atuh si Husen teh. Paingan we nyeuis diselongkeun ka dieu kitu we meureunnya rerebut teh ngadon dinya nyeri. Nyaritana bari ti kakareket. Leres Jang Andi. Tadi ge nyeuisna katinggalna teh nangis we. Cenah reksak pisan salirana teh laras mang. Andi bari ngareret ka Mad Tasim. Leres Jang Andi. Sarupi nu nuju teu damang we. Memang leres notorogan si Husen teh. Kada diwarah jelema kitu mah. Dupi saurang deui saha mang? Cariosna masih Badra. Tetep tina sangkaan atuh. Memang manehna teh ka abdi oge masih kenehna teuli. Malih wartosna mah manehna teh ngadongkapan guruna ayeuna teh. Kutan teh sareng Jang Andi kantos pasendatan kitu. Kan tenan memang. Aletan si Husen cariosna manehna teh ngatak-ngatakeun ka abdi. Malih nu mawi ngadongkapeun guruna oge nyaeta kanggo nyanghareupan abdi. Kutan. Kumaha atuh Jang Andi? Nya bade dicobi we. Upami leres mah manehna aya maksudna kitu. Komo ayeuna aya jalana.
Wah, kuda atos-atos we Jani. Bilih ngabongohan. Andi teu kaburu ngajawab. Lantaran kaganggu kudu ngulutrak di dapur. Sada anu nyurungkeun panto. Disusul ku sora nu gegeroan. Horeng beenah kakara balik tas nutu. Pajengkang we atuh Andi teh ka dapur. Ngulutrak tulak panto dibuka. Andi dibag-brag Andi. Beenah norojol ka jero. Horeng bareng jeung Biirah. Ngerek tolombong. Dieusi huut badag. Biirah. Haturan Bi. Andi kalah ke ngabagiakeun Biirah anu milu norojol ka jero. Dah Mang Bi. Andi maksakeun nyerengeh. Bogoh hate mah jojol nyeblak we. Papanggih jeung Biirah teh. Nungtun kainget ka Nyi Euis. Noh jangan Andi. Naman itu aya ka ditu jangan Andi teh. Tos miceun nya ka si bibi teh nya. Biirah bari ngecageun tolombong huutna. Ih, teh panginten. Nggak ngomicin sagala. Nyati acan we atuh. Nuju aya tamu, Bi. Gitu Ani. Biena bari ngareret. Mang Madasim ti kadungora. Nya. Da tadi gue aya ka ditu teh, ka juragan haji. Lupi, Mang Amir dah Mang Bi. Andi nanyakeun Mang Amir. Sae jangan Andi. Ka ditu atuh. Malah tadi ge da mangna teh tanata. Jang Andi kedah ka ditu. Mun mangga Bi ke tangtos ke abdi ge bade ka bumi ka ditu. Permios atuh Bi, itu ka pamang nuju aya tamu. Andi bari terus ngalacat di kejero imah nyampeurkeun Madasim. Dek deui we ngobrol. Ayeuna mah museur dina nyaritakeun perkara maksudna Jang Husen. Bisi nya ngatak-ngatakeunana ka Andi. Madasim mah jojo nyanggupan we pikeun dipajukeun makalangan. Guruna Ki Badra teh deuk dijajal pangabisana. Geus wareg ngobrol ngaler ngidul. Kakara Madasim pamitan. Dina balikna ngahaja we kaleles heula anu maksudna sugan we kaparengan papanggih jeung Ki Badra. Mun keur waktu tadi mah dipahing pisan, hoream mun kudu papanggih deui, da geus tangtu bakal nimbulkeun ributan. Tapi ayeuna sanggeus ngadenge beja ti Andi, yen Ki Badra teh sasatna ngatak-ngatakeun ka Andi. Manehna jadi nyongsrong nafsuna lantaran pamikirna ayeuna mah puguh nu dibelaanana. Musuh Andi nya musuh manehanana pribadi. Kumanehna moal diantep pasti bakal disanghareupan sanajan kudu kumaha oge balukarna. Ngan alusna we Ki Badra atawa Jang Husen pisan. Harita teh teu kalaluar ti imah. Malah mah keur ngariung we nyawalakeun kajadian di Kadungora. Bakuna mah Jang Husen keur dipeper ku Pajagra. Pokna teh teu kudu leutik hate cenah. Perkara nu geus nyieun wirang ka Jang Husen pasti kumanehna bakal dijorag ka Kadungora. Moal sabaraha ieu tanagana. Ulah borok kakara saurang dalah diteng-tengkeun sakadungora pasti kumanehna bakal diayonan. Iraha kitu Pajagra. Jang Husen nanyakeun bangun nu geus teu sabar. Wah, iraha we. Sanaos ayeuna pisan. Ku bapa tangtos didodog ke Kadungora. Pajagra peta lakuna estuning ujub naker. Dek terang-terangan gitu Pajagra. Jang Husen bari ngareret ke Pajagra. Mun cep, urang tang-tang we tuman. Kahayang mah sing rikip we Pak. Paur kauning aku Abah. Yo ge. Lah mun kauningaeun mah pasti bakal benu. Ya tuh, entongnya nyadak kancep. Pajagra bari ngareret ke Jang Husen. Tong mamawa ka kuring kumaha Pajagra. Sumun, bapak moal nyabit-nyabit kancep. Bapak mah sawaola bade mang malaskeun ieu we Ki Badra. Tah kitu we atuh. Tapi ulah waka rusuh-rusuh. Ongkopan garapeun teh lain eta bae.
Wah, naon deui Cep? Pajagra bangun heran. Ih, kapan perkara si Andi? Mun bisa mah hayang geura diheulakeun we. Moal suda saning ati, mun manehna tacan ngajolor. Jang Husein ngebrehkeun ka ceceubna ka Andi. Wah, nya urang cecel we hiji-hiji Cep. Kapan si Andi na oge di mana ayana ayeuna mah? Tak kitu Cep. Nu mawi urang garape nu dikadung urang heula. Nu tos kantenan. Pajagra bari ngareret ke Jang Husein, seolah-olah nu menta kasalujuan. Kitunya kitu atuh Pak. Hanya eta kuring mah ulah dibabawa nya. Pokona mah ulah kanyahoan kuring ilu biung. Paur ka uning aku Abah. Wah, moal Cep. Moal. Encep pa uning beres we. Mugi sing jong we lah ngantosan di bumi. Sing raos-raos cari. Nya eta Cep. Bapak teh malang ka barudak nu mangkuk di lembur. Deuh pantesna teh barang keakan. Har. Na teh anu nungguan gitu. Ya teh indungna mah mun eta we Cep. Pantesna teh geus lengo deui, tempo deui ngarep bapak. Bade mulih heula kitu. Asa moal Cep. Namun nya eta da wangsul oge upami hari ngarigeuh mah mata kuatir we. Pajagra nembalanana bari tungkul teu wanian nempok beungeut Jang Husein. Butuh duit bapak teh. Jang Husein surti. Nya aya ye. Sakalian kanggo ngirim mah. Jang Husein bari musiwal ngaluarkeun duit saringgit tina pesakna. Song dimikeun ka Pajagra. Udah, nuhun atuh Cep. Pajagra maneh haripeut naker nampana teh. Langkung dicekap atuh Cep sakieu mah. Mohon kitu we atuh eta mah nya. Amat sing bisa nyekel Rusia. Hek atuh Pajagra. Kuring deuk balik heula. Jang Husein teu nunggu jawaban heula. Pajengkang we manehna ka lawang. Curut turun ti mana Ki Jalal. Terus we ngagendig langsung muru ka imahna. Bari hate mah lain deui guligahna. Manehna percaya yen geus nyieun wirang di kadungora teh pasti bakal bisa dibales ku Pajagra. Oge mun nitenan pok-pokanana teu mustahil. Si Andi oge moal mempan ka Pajagra mah. Ngaran-ngaran guru nu geus kahot. Piraku pangawasana teu hebat. Ongkoh deui ceuk katerangan Ki Badra cenah di Nagara Tengah mah Pajagra teh geus taya pitandingeunana. Ku kitu teh mah nu jadi murid teu eulem-eulem. Nabeuh nu jadi guru. Tempo-tempo sok ngahaja we di leuwihan. Komo deui ieu. Puguh dihaja ditabeuh supaya harus malar Jang Husein udulan duitna. Kanca dangu sadayana aya alusna Madtasim nulungan Jang Dana teh. Lantaran beki ebreh be yen Andi teh kancana Madtasim. Ku kituna pikeun Jang Dana ayeuna aya oge robahna. Kaceceubna ka Andi teh beunang disebutkeun rada ngurangan. Ongkoh deui ayeuna mah kageuleuhna teh sasat museur ka Jang Husein. Eger mah geus kabuktian manehna teh nyelewer tinu jadi pamajikan. Nganyerikeun kanu jadi adi. Katurug-turug ka dirina pribadi oge. Kapan sakitu neung teuinganana. Cacakan harita lamun taya nunulungan. Kapan Jang Dana teh tangtu disiksa nya-nya. Sajabana ti ngarasa nyeri teh. Oge bari je ngarasa kaget. Lantaran kabuktian Jang Husein teh ayeuna mah aya pangabisana. Ku kituna
Jorojoy we. Jangdana oge aya karepna hayang guguru ilmu diajar pangabisa. Kahayang nama dek ngaguru ka Madtasim. Oro kaya puguh tempatna jauh. Ras ka Mang Amir. Nya eta badegana nu jadi bapana. Memang geus kanyahoan aya pangartina. Dak we atuh manehna meredih hayang guguru. Ngaran-ngaran ka anak dunungan. Kumang Amir teh teu dipogogan. Malah adia oge pipilueun ngajar, da puguh manehna oge diparekesel. Nya lumayan aya tapakna. Eukeur mah memang diajarna kacida getolna, bakuna mah ras inget kana kanyerian. Katurug-turug Jangdana teh beunang disebutkeun calakanaker. Kakara aya minguna oge. Naon-naon nu diajarkeun teh jol-jol nerap we. Sarta hasilna estuning nyugemakeun teu matak musingkeun kanu ngajar. Waktu dicoba ku Adria, mokaha Jangdana teh matak kedeh hate nu jadi guru. Tetela hasilna teh jauh tina panyangka. Eta we, berep-berep Adria nu sakitu ting belesurna teh taya nu keuna sahiji-hiji acan. Boh dina nakis atawa dina luncat pikeun nyingkahan panarajang. Estuning tapis naker. Antuk nama Adria teh meh-mehan kawalahan. Dina malikna ditarajang ku Jangdana lain deui ripuhna. Ku kituna mah teu saimbang kakuatan. Di lain-lain oge Jangdana mah keur meujeuhna buta tulang buta daging, rosa tanaga. Sedengkeun Adria beunang disebutkeun geus suda tanaga. Kasurung ku umur nu beuki lila beuki ngolotan. Aduh hebat Cep. Bet bapa nu ripuhna ieu mah. Adria ngahehe sedang napasna mani ngahegak nyerean kemis. Cakep sakieu mah Cep. Mung kantun ngasahkeun we. Calakan Cecep mah. Mang Amir nemrong bari ditungtungan ku pamujina. Moal ngisinkeun sakieu mah atunya Mang Amir. Jangdana nanyakeun ka Mang Amir. Bari liang irungna mah mani beukah-beukah we, dumeh dipuji calakan. Cekap Cep. Cekap. Mung upami palai langkung hebat, kedah ngaguru deui kanu sanes. Saha kira-kirana Mang Amir? Moal kapalang abdi mah deuk diajar we nepi ka jucungna. Kadinya oge tiasa Cep. Ka Cigasti didinya aya paguron anu tos kawentar. Mung tangtosna oge kedah ngamukim di ditu. Atuh upami teu rencet nuhunkeun diajar we ka Jang Ani. Supados tiasa diajarna di dieu. Mang Amir ngahaja ngasongkeun Ani. Lantaran pamikirna sugan we ku jalan ieu teh Jangdana jadi robah sikepna ka Ani. Ulah ngamusuh terus-terusan. Saha Mang Amir? Ka Ani. Jangdana bari mencerong ka Mang Amir. Sumuhun Jang Ani. Manehna mah lain ipis-ipis pangabisana. Kapan begal-begal nusok ngahadang di jalan teh? Ayeuna mah teu aya, margi dibolak-balik ku manehanana. Dugi ka kenging panglani pan, si buntung jago tutugan. Moalnya ge daekeun. Jangdana bari terus ngahulang. Bakuna mah ras inget kana kalakuanana sorangan. Mika giruk ka Andi mani sakitu antep-antepanana. Padahal Andi teh teu kurang-kurang jasana. Boh kakolotna, boh kamanehanana pribadi. Kapan waktu dijorag ku si Jakalara oge, sareatna mah mun seug teu kaburu katulungan ku Andi, sajabana ti bakal ngarandapan bancang pakaiwuh anu lihparna. Ulah-ulah adina oge tangtu moal bisa katulungan. Dibawa ku jurujana. Moal duwi ka teu daekeun Cep. Asal leres we. Cep palain aku guru. Mang Amir terus ngahatean. Sesah Mang. Engkoh manehna teh daya di dieu ayeuna teh pan.
sanes nuju di panenjoan. Jangdana bari rutret ka Mang Amir jeung ka Adria. Ih, pukul nuju di dieu ayeuna mah. Da acan lami ka dieu teh. Da acan mios deui nya, Kang Ija. Mang Amir bari ngareret ka Adria api-api nanyakeun. Wah, sumuhun aya keneh wakos kamari mah. Geuning tara katinggal ngulamprang Pak ya. Jangdana ngareret ka Adria. Tara Cep, sadi dinten oge mewok we. Moal daekeun. Jangdana ngagerendeng satengah nu nyarita ka dirina sorangan. Ih, moal duwi ka teu kersaeun Cep. Malih sayak tos nama. Yang Andi teh tiasa dianggap tos jantan guru Encep. Adria ngarenyu bari ngareret ka Jangdana. Har, dianggap guru abdi kumaha Pak ya. Teu acan oge prak, sok asa marodel Pak ya mah. Jangdana bari kerung merong ka Adria ngarasa teu ngarti ku pok-pokanana. Ih, nya pungguh lares Cep. Kapan utos diajarkeun ka Encep teh? Seuseurna mah kenging bapak guru ti Jang Andi. Ai. Laras Pak ya. Jangdana ngariuk kaget. Laras Cep. Nu mawi sanaos teu langsung ge. Jang Andi teh ayeuna mah tos jadi guru Encep. Memang salaras na Cep. Mang Amir nemrong. Malih nu tos ditampi ku Mang oge. Eta teh huluwatana mah tipun paman. Nya eta ti Mang Uda. Ari Mang Uda teh apan guruna Jang Andi. Jadi Cep, sareng Jang Andi teh aya patula patalina. Ayeuna teh janten wargi saelmu. Kanca dangu sadayana. Barang Jangdana ngadenge caritaanana Mang Amir kitu. Na analuk teh tungkul. Beuki rumasa we kana kasalahanana sorangan. Sandang-dangna ka Andi teh ngan ngamusuh. Bari teu puguh nu jadi lantaranana. Kabelanana Andi beuki breh narembongan. Komo ayeuna mah jeung kabuktian deui yen pangabisana nu geus kapimilik teh sasatna sahuluwotan. Malah nu katampa ti Adria mah kapan jelas meunang guguru ti Andi. Jadi laras Kang Andi teh ayeuna aya di dieu Mang Amir. Jangdana ngadak-ngadak sorana jadi robah, semu-semu nu ngageuri. Oge jelas panonna jadi semu-semu beueus. Sumuhun Cep. Mang Amir nembalanana lalaunan. Bari hate mah jojol ngarasa bungah we. Lantaran jelas sikepna Jangdana teh jadi robah, nyebutna oge akang ayeuna mah. Kumaha upami calukan we Mang Amir. Sebatkeun we abdi hayang papanggih. Jangdana bari ngareret ka Mang Amir. Saena mah urang tepangan we. Kabumina. Rupina upami disina ka dieu mah rada aboteun. Mohonnya sareng Pak Iya we atuh ayeuna urang ka ditu. Yuk. Sawioslah Mang Amir mah teu kedah ngiring. Bilih Abah Haji aya kapriyogianana. Leres Cep. Sae urang ka ditu we. Adria giyak. Muhun kitu we atuh. Mang Amir oge teu kurang-kurang giakna. Ngarasa bungah nu lain dikieuna. Mireungeuh Jangdana jadi robah hate. Mohon mangga atuh Pak Iya. Jangdana ngajakan indit. Geus kitu mah. Bring we Jangdana jeung Adria arinit. Mang Amir ngajangjan ngawaskeun. Satungtung katembong keneh mah tacan ingkah nempokeun. Bari hate muji syukur kanu agung. Dumeh Jangdana parang dirobahkeun hatena. Bakuna mah karunya ka Andi. Dibendengan ku Jangdana teh. Jadi teu sama menang ringkang. Ku kitu teh mah loba nu diragangan. Dalamun teuras ka Pak Haji sarta Mah Haji mah geus dikumahakeun boa Jangdana teh.
Komo upama segras inget ka Nyi Euis. Hatena sok ngadadak ngaleket teh. Tada teuing we meureun parasaanana lamun segjang dana kumanehna ditindak. Paribahasa buruk-buruk papan jati. Boga dulur aya nu mahala mah piraku teu kabawa nyeri hate. Paribahasa kacibit kulit kabawa daging. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teunden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.